Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah salam cek Kangjeng Nabi rumba shaimin laisa lahu min syamihi lal ju'. Loba jasa masyarakat, loba jasa umat, loba jasa kaum anu paraluasa tapi laisa lahu min syamihi teu bogana naon puasana ilal ju' kecuali ngan lapar doang. Ngan sakadar lapar ganjaranana. Ima aya hiji awewe datang ka Kangjeng Nabi. Nah, Kangjeng Nabi mah bulan Ramadan osok barahan jasanya nah. Aing geus datang ka Kangjeng Nabi menta dahareun. Pasti nya nama merek. Assalamualaikum. Salam sedangin. Ya Tuhan ya Rasulullah, ini ja'iatun shaimatun. Abdi ieu lapar, abdi keur puasa. Cek Kangjeng Nabi, innaki lasti shaimatan walakin ja'iatan. Siapa teu puasa ngan lapar doang. Ceurik jana ka ieu mah. Masyaallah. Oh, masyaallah, masyaallah. Isukna datang deui. Subaja'at tsaniyah. Datang kedua kali. Datangnya assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Enaon? Ini ja'iyatun shaimatun abdi lapar ye. Abdi keur puasa. Sarua. Cek Kangjeng Nabi innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan. Mane mah teu puasa tapi kan boga lapar doang. Ambo cek Kangjeng Nabi. Dipikir jana balik deui ka imah. Langsung waqa'adat fi baiti hadiu pe di imahna. Nyana dapakuran ke ya aing puasa cek yana teh. Ja puasa ieu ke di itu kunya coba aing deuk moal kaluar deuk di imah bae coba. Kunci kunya awang puasa. Terus di subuh datang ke zuhur salat asup deui ka imah. Salat atas asar keluar salat maksudna ka wudu ka jero deui datang. Coba sore ka Kangjeng Nabi. Waalaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nah, ini jayatun shaimatun. Abdi ieu lapar, tur abdi puasa. Sedaqti. Bener anjeun. Terus nyana nitah, fa amara lah bi ta'at. Nyana nitah ka sahabat. Bae para sahabat coba kadiekeun korma ieu. Aya awewe ieu lapareun jasa ieu bare buka. Nyana merenung bae. Jadi aing di jero imah bae puasa tapi keluar mah aing teh dianggap puasa. Kek. Horenganan asal keluar bae ngobrol ngomongkeun batur. Keluar ngobrol ngomongkeun batur. Jadi nyana gibah karasa ku nyana. Oh, eta Kangjeng Nabi ka eta awewe eta gibah teh dianggap puasa. Siapa ngan menang lapar doang teu puasa. Eta zaman Kangjeng Nabi gibah dage meureun saeutik jasa atuh komo zaman urang. Ieu mah geus lain hapa lain gacung deui ieu mah geus eueuhan we sabasa kali. Ieu mah jeung tangkal-tangkalna jeung kebo-kebo acan. Ya Allah ya Rabbi. Mantak sih ada ieu. Ngomong nunggu sekolot mah nyaho datang nyahon teu kan ka puasa deui. Iya datang nyahon teu ya Allah ya Rabbi. Masyaallah. Tuh. Ya. Nah iyalah seorang wanita mantak puasa na urang kudu ditingkatkeun ulah sakumaha Kangjeng Nabi ieu persis ucapan Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syamil ju' anus kelanjutanana rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahur. Loba jasa jelema anu peuting tahajud tetapi teu boga ganjaran ngan sakadar mentang mata doang. Nyanangan sakadar mentang mata doang melek tapi ganjaranana kunaon eta rasa takabur rasa ujub di jero hatena aya keneh bae komo beurangna kemudian nyana ngomongkeun batur tahajud tinggal tahajud. Allah karim mantap cek Kangjeng Nabi kam min shaimin muftir wa kam min muftirin shaim. Loba jelema nu puasa tapi batal horeng hakikat nama. Loba jelema nu batal puasana tapi puasa maksudna kieu loba jelema nu beurangna puasa tetapi ganjaranna. Loba jelema anu beurangna puasa terus maghrib buka kabelah dituna tetep makna puasa bae padahal geus buka tapi maknana makna puasa bae. Kunaon eta? Ayumsiku adhahu anil asam wa idza'in nas bil jawari. Nyana ngajagaan anggahotana
ngajagaan tina kabatur tina iza nganyerikeun batur teu ngomongkeun dan lain sebagainya sangat dijaga. Ngantak cek Kangjeng Nabi hadis qudsi Allah nyarita inna shauma li puasa manu aing. Ngantak lamun saya yang kalem berarti geus lain nu aing deui. Puasa manu aing berarti lamun saya takabur lain nu aing deui. Puasa manu aing. Awas inna shauma li asaumu li inna shauma li sarua bae. Puasa manu aing. Ulah di aku gusia, ujub teh, takabur teh, yang kalem teh dan lain sebagainya ria. Wa ana ajzibihi. Aing bakal ngabalas siapa puasa geus bae atas dasar aing lillahi taala. Nu aing eta puasa. Lamun haju sia takabur berarti geus lain nu aing deui. Lamun sia sombong berarti geus lain nu aing deui. Lamun sia yang kalem ku batur berarti lain nu aing deui. Aing moal ngabalas ka sia. Puasa manu aing. Berarti kudu dijaga urang. Zahiron wa batin. Allah karim. Numantak lamun urang geus bisa ngajagaan zahir jeung batin kakara kurang eta teh makna puasa. Lamun puasa mah puasa teu dahar teu nginum teu jima tapi haju urang terus bae ngabuburit beuh mata dideleukeun sakadayak urang. Teu dipuasaan eta mata teu dipuasakeun ceulit teu dipuasakeun eta mah nu kos kitu mah lain puasa pindah dahar. Pindah dahar. Allah resmen jasa kajelema anu nahan nafsu birahi, nafsu amarah, nafsu serakah kabeh ku urang teh dipuasaan. Allah sangat resep. Nu mantap jihad perang di medan laga mah gampang, tapi perang nafsu ieu lah nu hese. Iya loh hese. Nah orang sabulan ya. Satahun cuman sabulan dititah tapa urang. Mentek cek ulah nu karolot bae nu karolot lah geus lah ulah loba macam-macam. Ulah loba macam-macam geus bandingan ge tararapa bae geus. Ulah ka geus. Pokona di imah TV begedean. Ampan goblok eta. Manya nonton TV bulan puasa sih. Maca Quran, zikir, ulah loba ngobrol-ngobrol aja. Masya Allah. Nu mantak nu hebat mah ye doa Siti Robaiatul Adawiyah. Urang apalkeun nya terutama ku kaum Hawa. Ye doana pohara jasa ye. Bisa sekali hebat ya. Ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirina wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin. Wala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak ya arhamar rahimin. Ta eta doa waliyatullah Siti Robaiatul Adawiyah. Urang teu kapanggih jeung Siti Robaiana teu ka zamanan kuburanana jana aya 3 di dunia. Lain lalagaan nya moh. Di urang ge kuburan teh Syekh Yusuf teh aya 7 di dunia kuburanana. Syekh Maghribi teh aya 3 di dunia. Kemudian kitu aya 9 kuburan teh loba jasa. Urang mah nyaho aya eueuh di kuburan ge bakal. Taya Siti Robaiatul Adawiyah iya tah. Di Basrah aya kuburanana. Di Basrah aya, di Mesir aya Robaiatul Adawiyah mah kuburanana. Di Yaman aya kuburan Robaiatul Adawiyah. Tah, ieu kuburan waliyatullah. Sarua jeung Wes Kurni teh kitu kuburanana kitu di Uzbekistan aya. Kemudian di dia di Baghdad aya Uwais Kurni teh tungtung Baghdad aya Uwais Kurni. Malama aya nu ngaku di Yaman ge aya Uwais Kurni anu ku kawalianana dicaritakeun ku Kangjeng Nabi nu pernah didongengkeun ku kaula. Ieu mah ieu Siti Robaiatul Adawiyah talar doana sakali deui. Ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak tah eta ya arhamar. Kedatang ka imah talarnya babacanya pihartieuna na ieu mantep jasa. Ilahi he pangeran abdi andai kata aya bagian abdi tina dunia Gusti mere dunia di dunia jang abdi Gusti abdi mah teu hayang pangbikeunkeun bae dunia bagian abdi ka kafir wabeh jang kafir. Lamun aya bagian abdi di akhirat ganjaran abdi mah teu hayang ganjaran fatilil mukminin ganjaran abdi bikeun ka mukminin kabeh abdi mah dunia di dunia teu hayang pangbikeunkeun ka kafir ganjaran di akhirat mun deuk dibere teh abdi mah teu hayang bikeun kanu hayangeun ka mukminin.
abdi mah teu hayang dunia teh hayang ganjaran. Hampir ngarempot deui yang mal dibaca kan. Mal doa teu kira-kira saja. Tadi mah ditalar aja kieu mah wah seneng ngawarung bangkrut aing. Tadi mah resep bae jaknya lah hayang lah jaknya. Pala uridu minad dunya abi mah teu ngarepkeun tina dunya ila zikraka kecuali eling ka Gusti abdi mah di dunia cukup bae rindu ka Gusti eling ka Gusti zikir ka Gusti geus sakitu abdi mah teu hayang dunia saeutik-eutik acan bikeun ka kafir kabeh sebab dunia mah ngajauhkeun diri abdi ka Gusti sebab dunia mawa poho ka Gusti sebab dunia mawa cilaka jaga di akhirat mani bikeun ka kafir tanggung cilaka nya mah supaya itulah biar teu kira-kira tah doa masyaallah. Lamun abdi bakal dibere ganjaran, abdi teu perlu ganjaran Gusti bikeun ka mukminin nu hayang ganjaran, teu hayang saeutik-eutik acan. Hayang naon atuh cak Gusti Allah, abdi mah di dunia hayang inget bae ka Gusti, hayang zikir bae ka Gusti, di akhirat abdi mah teu hayang naon, hayang neuleuh doa ka Gusti geus sakitu. Di dunia hayang zikir bae boga rasa nikmat zikir, di akhirat hayang neuleuh ka Gusti atuh geus sakitu. Atuh teh mah pangarna di eta mah bakal naon kos kitu mah di sorga, sabana Gusti teh mah. Oh, sih teman di surga batu mangga. Teman kos gitu mau malah di neraka mah. Ya tuh sabodo cek ini teh. Geus kos kitu bae kula mah hayangna. Ah, endek ditalar endek. Itu kuat dong tah ngadengin urang kos kitu dah. Gusti lamun abdi dibere bagian dunia geus ulah dikabdikeun ka kafirkeun bae. Ka anak atuh ulah anaknya cilaka. Beneran ya mah ka anaknya ulah cek. Sugan itu ieu mah kata tangga ulah. Naon sebab dah begitu ditanya ku ulama Rubeah eta ngadoa sia kos kitu amat kumaha atuh lamun eta bagian sia dunia dibikeun bae atuh kata tangga maulah lamun kuna tatanggana mukmin lamun nyana aing mere dunia ka mukmin haju ku Allah diijabah engke nyana bisa sugih ku sebab sugih nyana cilaka berarti nyana jauh jeung Allah berarti jauhna nyana jeung Allah gara-gara aing mere ka nyana hayang aing geukeun kukuman geus kakapirkeun bae kabeh kakapirkeun. Kita tangga susah kajen, penting ke sorga. Anak susah, oh masalah sakena, penting mah ke sorga. Pemikiran anak geus eueuh duniaan saeutik-eutik aja. Nya nama mun neuleuh tukang karung nya nama jariji. Jariji sama aing. Saya kubahan dari teh kebo cenah aing. Para doa ya Allah. Sakitu bae abdi mah. Teu boga harapan di dunia kecuali zikir ka Gusti eling ka Gusti per detik per menit. Jeung di akhirat teu aya deui kecuali ningali langsung ka Gusti sakitu kahayang abdi mah geus tirik ya Allah ya Rabb. Terakhir ialah puasa hakikat imsakul fuad an mahabbati basi wallah disebut puasa khususul khusus muasaan hate tina cinta kasalian Allah bisi di jero hate aya cinta kasalian Allah di puasaan per detik wa imsakus sirran mahabbati syahadati ghairillahi taala jeung nahan sir tina musyahadah tina mahabbah musyahadah kasalian Allah bisi sir aya kasalian Allah embung wali Allah komong nabiyin komong mursalin ieu sadaq jero hate kasalian Allah be iyalah puasa hakikat ngaran sebab Kanjeng Nabi hadis kursi berat ti Gusti Allah al insanu sri manusia teh rahasia kaula kulantaran rahasia kaula seluruh nu aya di dunia ciptaan aing jangan usah los yang sia cak Allah wahai manusia aing teh nyiptakeun dunia langit bumi berbagai kemanfaatan timimiti dahareun tanah kendaraan yang berbagai-bagai logam emas minyak dan lain sebagainya los eta teh jang sia kabeh jang sia tetapi wa ana sirru cak Gusti Allah tapi kula ia adalah sir manusia artina panjang mun dicaritakeun horeng manusia anu mukmin mah dibere ku aing seluruh dunia teu hayang nu hayang teh ngeusikeun aing di jero hatena jang naon sakeuna tuh atuh udag-udag dunia di udag-udag haju rusak banyak udag-udag nu rusak maning nu nyieun dunia urang ngahayangan sawah bakal rusak maning anu nyieun sawah Allah
kurang hayangan mobil-mobil bakal rusak maning hayangan nunyeun mobil Allah kurang hayangan naon bae maning nunyeuna matak al insanu sirri manusia adalah sir kaula tapi wa ana sirru kaula sirna manusia tuh kabeh di dunia dibikin ka manusia tapi manusia embungan hayang ka aing bae sareng gitu matak wa ana sirru geus jelema anu datang ibadah datang ka zahir doang iya ibadah zahir aya nu datang ka qalbu ibadah qalbu berarti toreko aya ibadahna rusir ke kajituna ya ibadah hakikat geus urang kuari mah ulah terlalu zahir teuing ibadah campuranlah kurang ibadahna make ibadah qalbu yakni bertoriko lalaunan mata urang puasaan ulah beteng dulu puasa mata ilukeun puasa ceuli ilukeun puasa sungut ilukeun puasa abeh puasa urang ieu sesuai jeung cak nu nitahna yakni Allah Subhanahu wa taala puasa umum puasa khusus puasa syariat puasa tarekat puasa hakikat mah meureun lain bagian urang tamangis timur salin jeung nabiin aya para aulia Allah urang minimal engkeut puasa torikoh mantak jaga ulah sampikeun ca Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min shaum ilal ju ngan sakadar boga lapar doang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sateu acan urang hadiah sakumaha biasa tamada setiap minggu orang hadir di dieu kalayan niat nuntut ilmu mudah-mudahan nuntut ilmu orang belajar orang dicatat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dijadikeun ganjaran jeung dijadikeun coplokna dosa nomor kedua is jadi biasa manusia mah teu luput tina dosa terutama simkuring khususna umumna keluarga pesantren Al-Istiqlaliyah setiap ngaji mungkin aya anu tersinggung ulah dianggap bahwa kula nyinggung tetapi semata-mata untuk memecahkan hati supaya hati narima kaya maksud sunggang singgung sama sekali andaikan aya anu kasinggung simkuring khususna minta dibukakeun pintu maaf anu saluas-luas tina ucapan tina pagawean tina segala upah menghadapi bulan suci Ramadan khusus simkuring nyuhunkeun dihapunten kasadayana adapun sadayana nu sok hadir teu perlu diucapkeun deui insyaallah simkuring ngahampura di jero hati simkuring eueuh anu dipake ka bendu eueuh nu jadikeun musuh boro-boro anu resep nu bendu ge simkuring mah teu bisa bendu insyaallah eueuh anu dijadikeun bendu lantaran nu dipake kainget jaga di akhirat kumaha ketika berhadapan jeung Allah aya anu dipake ka bendu bakal diomong ditanya motif naon ku ayana sakitu berusaha orang di dunia simkuring ge selalu berusaha eueuh anu dijadikeun bendu walaupun aya segerintil dua gerintil nu bendu tetep simkuring teu bendu tur ngahampura nu jelas urang silih hampurakeun urang silih doakeun mudah-mudahan urang sarua aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala awewe nu kerehed puasa haram sanajan jana ahli puasa tetep bae teu meunang puasa nomor kaopat wa ilmun biqaunil waqti qabilan lis-shaum
nyaho ayana waktu narima kana dilaksanakeun puasa nyaho ka waktu puasa kos urang kuari deuk nganyahokeun waktu puasana iraha ke insyaallah urang jelaskeun syarat wajibna puasa aya tadi mah syarat sahna puasa kuari mah syarat wajibna puasa 5 hiji Islam urang alhamdulillah geus kawajiban puasa kulantaran syarat wajibna Islam atuh jelema murtad ge lantaran tatadina agamana Islam nya kewajiban puasa ngan teu sah kuari mah lantaran nya kaluar ti Islam bongan tatadina Islam jadi kewajiban puasa jelema murtad batat kulantaran nya teu puasa disiksa ke di akhirat nomor kedua taklif balik berakal budak letik nu edan nu ayan mabok wajib puasa nu wajib puasa mah nu kataklif ku syarat jelema balik jelema boga akalna sampurna eta wajib puasa katilu itokoh kuat ngalaksanakeun puasana aki-aki nu geus kolot aki-aki mah kolot aki-aki ngoraja aki-aki nini nu geus karolot nu geus teu kuateun puasa ieu teu kudu puasa la yukallifullahu nafsan illa wus'ah teu kuat puasa teh lantaran geus aki-aki teu geus nini nah eta teu kudu puasa urang ngeuneuh aki-aki jeung nini emang teu pati resep ieu sabenerna urang lalaki neuleun nini ribet sebenarnya geus pikahayang tapi eta Kiai Akik ngimpi Syekh Akik teh seorang kutubul aulia ngimpi kapanggih jeung nini ukuran umur 100 tahun tapi maka sedo maka bola-bola Masya Allah lipen hebat jasa ya Allah ya Rabbi make ieu lagi naon ngaranna wedakna aya meureun bangsa 2 cm wah hebat jasa make lepis ya Allah ya lili bengking bongkok make lepis biasa make kaos biasa ya Allah jadi sakit teh bingung ngagerokeunana ai digerokeun neng geus kolot ai digerokeun nini pakaianna pakaian si neng nya kumaha ngagerokeunana ya digerokeun neng cek neng cek nini atuh ya mah oh atuh kader ni nini neng atuh sih kumaha cek anda ai kader tuh ning ne atuh neng ni kade aya naon sakeun ieu bandek ditanya bae ai nini nu sebenarna saha ieu kieu ini lain kitu asana ku teu pararantes ieu kolot-kolot pakaian kos kieu nyana seri bari senyum teh ya Allah aju matana biasa ting ting gitu cek saya kita ieu udah gede ada gede amat laga nini baik ya sadajan dikicepan gitu hayang gak sia tapi nyana ngicepan biasalah awewe mah kos kitu komo jahe mah sujam senyum ngadeketan ditanya deui ku si Akik ai nini saha nu sabenerna kula teh dunya cekeun oh dunya cekeun kula dunya kula geus kolot ngan kula ngahajat cek yana make hiasan supaya jelema tertarik waduh atuh dia kos kieu mah jelema meureunna hampir tertarik kabeh ka ini alhamdulillah cek yana biasanya lagi nyebut alhamdulillah paseh alhamdulillah cek yana loba jasa jelema nu tertarik ka ini komo lamun di deuleu di tukang meni
Nini teh atuh teu kadeuleu kolot da ieu mah buuk di blog ini. Tak jadi dunia teh geus kolot ngan dihias. Geus lamun aya jelema dagang karung ngiprik-iprik karung berarti eta teh keur ngiprik-iprik nini. Jelema dagang di toko berarti nyana keur nungguan nini. Deres tama dudara ragang kabeh eta mah. Ieu kiai nu ngudag-gudag dunia berarti ngudag-gudag nini. Nu ceramah neangan dunia berarti Al-Qur'an ojol jeung nini. Ya Allah, eta urang namun dikitukeun Bang. Oh masyaallah. Ini bengki. Katilu kaopat wasihatun jeung sehat. Wajib bagi jelema nu sehat di bulan Ramadan ngalaksanakeun puasa Ramadan sebab geus mencapaikan syaratna. Nu penting manehanana sehat, lamun gering teu kawajiban puasa. Teu wajib puasa gering. Ustad kaya mah jawara. Waalaikumsalam. Bulan Ramadan. Keur ngadahar goreng sangu. Ustad isuk-isuk ngadahar goreng sangu. Kaget nya na. Eta teh geus ka 10 poe, 10 poe Ramadan. Nyana nanya ke pemajikanana, ka eta ka jawara. Emang teu puasa gitu, cicing bae. Emang teu puasa pemajikanana nu ngomong. Ulah ada omong Ustad. Deres tahun ieu mah menang 7, tahun kamari mangan 3. Geus deres ieu ge kemajuan sakena. Sugan tahun hareup 10 lah. Eta Ustad kaget neuli jawara teu puasa di bulan Ramadan. Tapi didereskeun kene ku pamajikanana sebab tahun kamari menang 7. Tahun kamari mah 3. Jadi geus hebat jasa 7 ge teh mah geus. Masyaallah, nyana bisa ka sorga nyana tak ngejembat di jembatan Shiratal Mustaqim ukuran 7 poin. Ka dituna potong. Nyung serbat tu kajen kokoa. Allah karim. Jelema lamun di bulan Ramadan gering teu wajib puasa. Teu wajib puasa muriang mah Allah mah murah jasa. Geus sia mah nu mantak wae digeringkeun geus supaya ulah puasa. Ulah puasa engke bae gobo di mana geus sehat kara kodok gering teu kudu puasa. Allah karim. Ampang jasa ibadah jeung Allah. Bulan Ramadan orang giring kemudian teu puasa ke itu kodoan Syawal can sehat kana bae Hafid can sehat kana bae Muharram Haji can sehat kana bae Muharram kaburu pae urang Muharram pae teu masalah engke lamun ditanya kunaon teu puasa bulan Ramadan Gusti teu kudu nanya ka abdi Gusti mere gering ka abdi sia di bulan haji mah kau yang disehatkan encan pati sehat sia lamun puasa mah ngan sia bebejana bae ka batur gering keneh aing mah hanya hopan ka sia di heuh oge nya neraka sia bisa dibohongan emangna urang yang polisi bisa bohong jeung Allah mah bisa bohong kajen kuku bahagia sehat henteu sebab nu boga sehat Allah anu boga gering Allah nu maha uninga wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma maha kawasa Allah ngamat mencakup pangeran urang ilmuna seluruh perkara nu teu kajauhan ku Gusti Allah inggis urang lamun kos kitu wa iqamatun jeung cicing di lembur teu ka mamana urang cicing di imah di lembur urang teu ka mamana wajib ngalaksanakeun puasa ketika urang berangkat nyaba ka Bandung meunang buka sanajan urang tenang-tenang ngan kautamaanana doang urang lamun berangkat ti dieu ka Bandung ti dieu ka Surabaya meunang urang buka
cuman antara Abdul buka jeung teu Abdul kumaha kamasyakatan. Ketika orang di perjalanan aya masyarakat Abdulan buka, ketika orang teu aya masyarakat Abdulan kana puasa. Da mah kembali ka diri urang nu ngarasakeunana. Arkanuhu ari rukun puasa teh aya 3. Hiji niatun lailan likulli yaumin fil fardi, niat puasa ti penting niatna antara gurub jeung fajar didinya niat. Meme magrib niat terjadi, bada fajar niat terjadi, jeung niatna kudu unggal penting. Teu meunang urang niat sakaligus nawaitu shoma syahri kulli terjadi cek mazhab Syafi'i mah, kecuali mazhab Maliki. Mantak dipakai bacaan aku orang baca abeh ketika orang poho ganjel pakai ganjel mazhab Maliki niat eta geus di awal orang nawaitu shoma syahri kulli kuring niat puasa sabulaneun. Jek mazhab Syafi'i mah tetep teu bisa kudu unggal peuting bae niatna kumaha niat nu paling ringan nawaitu shoma godan min Ramadan cukup. Niat puasa isuk bulan Ramadan jadi enggak susah gitu pangsa etikna niat kos kitu cek Kanjeng Nabi malam yubayyiti syam qabla al-fajri fala syamalah sajelema anu henteu ngendongkeun puasa ieu niat memeh pajarna maka terjadi puasana. Jadi kudu niat dipeting unggal peting paling tidak nawaitu as-sauma godan min Ramadan jadi sakit. Urang dipagahan ku Syekh Nawawi ulama urang Al-Bantani anu nyana boga gelarna sadunya ulama sadunya nyana lain lalagaan terkenal di Al-Azhar di Mesir di Turki di Timur Tengah pohara Syekh Nawawi teh lain lalagaan. Nah ngamagahan ka urang cara niatna anu sampurna nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sakali deui nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri ramadhani ni bulan ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aya nu ribut di lembur Ramadana jeung Ramadhani. Cek aing Ramadana, Ramadhani aing mengaji. Ramadana sia. Ramadhani isuk da teu parwasa kabeh. Perbutan Ramadana. Geus dek Ramadana teh dek Ramadhani teh sarua bae lamun hayang tegep Ramadhani lantaran diidopatkeun. Pagahan anak urang incu urang niat mah penting. Gas magrib urang niat noh besi ke poholah begitu dur magrib langsung nawaitu shoma godin an adai fardhu syahr Ramadan hadis sadatillahi ta'ala beres jadi. Atawa pas inget ke salat magrib imamna babacaana lila maca surat kuduna kul yakulhu ieu sabihis magrib sabihis hayang keren meureun nya marum qori lah qori kurang pati kaondang mal salah ieu surat sabihis jadi kulantaran kesal jangan niat di salat dia di jero hate nawaitu suma godinan dari fardhu Ramadan jadi bae di jero hate salah. Atawa mantes isa ngopi ngarokok inget can niat nawaitu shoma godin an adai fardhu syahr Ramadan hadhihi sanat lillahi. Jadi penting-penting we keur kumaha bae lempang niat diuk keur salat diuk keur nonton TV ge jadi bae poho reup ka jero kamar sare jeung pamajikan jima jeung pamajikan pas bejenan de keluar cai mani ingat ada cek pamajikan aku naon ka atuh ngepeten awan sabari cekna jadi bae masalah
babari jasa Masya Allah malah mas sunah ditambahan nawaitu soma ghadin an adai fardu syahri ramadhan hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala atau ditambah hiji rukun puasa teh niat peting unggal peting lamun pohon teu niat awas diancam hiji wajib imsak artina imsak teh teu meunang barang dahar teu meunang nginum teu meunang jimekos nu puasa bae padahal status teu puasa wajib imsak bari kaayaan teu puasa ke wajib qada. Jadi lamun nyana dahar mun nyana barang dahar diancam ku Gusti Allah disiksa 2 kali. Anu bantak wajib imsak kurang sanajan teu niat teu puasa mun teu niat status teu puasa wajib imsak. Nomor kedua rukun puasa tatarku muftirin ninggalkeun nu mantak ngabatalkeun kana puasa naon min usuli ainin liman fajil maktuh ya dahar ya nginum ngasupkeun benda ngasupkeun ain karena liliangan anu terbuka ya celi ya irung ya mata eta batal kudu ditinggalkeun eta wa min istiqatin termasuk ngahaja-haja utah keur puasa batal man zara'ahul kai ay galabahu saymun falasani qada wa man istaqa'a falyaqdi jelema anu boga panyakit 7 berang puasa berang aiprak datang penyakit 7 puasa non utah ieu mah teu ngahaja-haja utah sorangan teu batal puasa atawa naik mobil marum urang kampung yang naik mobilnya ada dia ke Banten datang ka Cikupa geus puyeng geus puyeng jaknya nata tangkalan konon lalempangannya aing cicing bae pas kitu mimitianana kabeh leumpangnya na cicing mulai geus teu bisa dikendalikeun atuh urang kampung mah kitu langsung heuk utah borosot ta eta teu batal lantaran teu ngahaja tapi lamun kieu mah aing teh lamun sok naik mobil sok utah ngahaja aing mah hayang utah naik mobil hayang utah maksudna adu batal lamun ngahaja-haja utah deuk kumaha bae carana batal puasana tapi lamun utah sorangan henteu termasuk wa min ikhadi kullil hasafah ngasupkeun hasafah batal atawa nu kaasupan hasafana batal atawa ukuran hasafah mun eueuh hasapahan batal sing hade besi awewe mah kaasupan ku aya misalna naon kitu ngaranna aya bonteng letik gitu kunyana di lumayan-lumayankeun dia asupan-asupan itu rada kajero itu batal sarana Masya Allah karim kahiji niati peting unggal peting nomor kedua ninggalkeun nu ngabatalkeun kana puasa ya dahar yang nginum yang ngasupkeun ain yana benda kanu terbuka ya mata ya celi irung termasuk ihlil barinyana ingetur karep sorangan batal puasana kecuali jahil ma'dzur
bodoh anu dihampura kayaning anyar asup Islam kakara gesa minggunya tadina Katolik can nyaho bag-bagan puasa sugan teh mah puasa teh asal teu dahar teu nginum bae ai kitu mah bangsa kitu ngasupkeun benda ka mata ka ceuli dan lain sebagainya pajar teu batal nyana kos kitu non teu batal sebab ma'dzur sebab dahar keturunan aku Kristen asup Islam tisu datang ke jam 10 ngadar wudu terus ke jam 2 dahar deui tanya kok puasa bahasanya gimana ya tuh puasa nggak makan nggak minum dari kapan tadi dari jam 10 tadi pagi jam 10 nggak makan uduk terus saya puasa lagi sampai jam 2 makan sekarang udah puasa lagi jadi nanti kurang ini masa tahu nggak kuat yang puasa kos gitu tapi jana mama ma'dzur masalah emang can nyaho urusan ada salah tahu kos gitu ma'dzur anyar asup Islam lamun disuntik lantaran lain manfaatin nafsu suntik teu batal sanajan diikhtilafkeun tetep teu batal lamun urang disuntik tah ieu aya nu ngateu batalkeun lamun utamana teu batal kumaha lamun diimpus sarua bae diimpus ge sebab tama lain melalui manfaat geus lamun urang muriang kemudian diimpus teu batal puasana atawa urang diimpus hayang seger teu batal puasa asal diimpusna ieu melalui lain manfaat kadi mah kadarah lain ka jero lain ka jero beuteung lain ka urat-urat anu pertalian jeung beuteung tapi ka dieu di dieu kitunan ngadileungeun diimpus teh aya nu ngabatalkeun aya nu ngahenteukeun diikhtilafkeun ku ulama nu utamana tetep teu batal sebab lain manfaat mun hayang seger impus masyaallah beda jeung tatu lamun tatu raheut lamun urang raheut di dieu jero kemudian ku urang diasupan obat tersebut terus dilesep ka jero lain di dieu tatu di dieu atawa disirah bisa asup ka jero terus bisa batal tapi lamun ditonjok make jarum diikhtilafkeun teu batal nomor katiluna wasaimun jelema nu puasana gitulah rukunna hiji niat nomor kedua ngajauhan nu ngabatalkeun kana puasa nomor katiluna nu puasana etalah rukun puasa wajibu mal qada'i shaumi al kafaratul uzma wajib disertai dengan godoan puasa wajib dibarengkeun jeung qada teh kitu kafarat nya wajib qada nya wajib kafarat urang lamun nyaritakeun kafarat dina fikih loba aya kafarat yamin aya kafarat dam aya kafarat nazar aya kafarat ieu jadi ulah kaliru tah urang teh lamun carita kafarat teh loba urang munggah haji tamatu atau kiron kafarat dam ngaranna bahasana teh kafarat kene dam eta teh bisa kitu ku hewan bisa ku puasa aya kafarat yamin urang sumpah kemudian nebus tina sumpahna na eta teh bisa sedekah 10 miskin atau puasa 3 poe kafarat yamin ngaranna aya kafarat deui gitu ieu disebut kafaratul uzma ieu ma itsqu raqabatin mu'minatin bila iwadin salimatin an aibin Zaid bulan puasa panganten anyar
tenang-tenang baiknya ngalaksanakeun puasa sapoe 2 poe 3 poe ka 4 poe barang asup ka kamar pamajikan anak keur sare teu make calanan nang karak ceknya teh waduh nantang nih atupan langsung ayeuna kos kitu mah bobogaan kan huda sedengkeun cek ulama di mana-mana zakar hudang akal leungit kan asal zakar hudang zalal akal masya Allah idza qoma zakar zalal akal di mana nangtung bobogaan akal leungit pohonnya leng teringat di bumi alam karena ge panganten anyar gubrag wae langsung pamajikanna ingat bae ingat teh sarua bae lah diantepkeun sarwana kesimpulan lama kisah jima jeung pamajikanna di bulan Ramadan tanpa ngabatalan deui puasana batal didenda kudu mayar kafarat cing hade naon kafaratna di samping ke kodok kafaratna nyana kudu ngamerdekakeun abid anu mulus ulah aya cacat anu mun digawena ieu cacat kana pagawean di urang mah rokobah teh di mamanda ge kuari mah ganti atuh kudu kumaha saumu syahraini mutatabi'ain kudu dibayar kafaratna 2 bulan puasa berturut-turut ceknya na boro 2 bulan nih cara genep wae geus naik komo mun 2 bulan lamun teu bisa puasa 2 bulan berturut-turut it'amu sittina miskinan mereka daharan 60 miskin likullin minhum muddun min ghalibi kutil balad al-mujid fil fitrah saurang-saurangna samud jadi 60 miskin 60 mud beas anu bagus bahkan ditambahan deui mun aya ku samping 60 etalah dendaanana mantap sih hade bulan puasa lain panganten bae sanajan geus kolot ge hari kira-kira bakal teu tahan maulah sok kadeket-deketan pamajikan maning tipeting bae 2 kali 3 kali so masalah geus pokona mah beurang mah ieu sing hade lantaran lamun terjadi nya wajib qada nya wajib kafaratul uzma tapi lamun ngabatalan heula teh hayang-hayang teuing kemudian nyana nyaho kana doraka ngan teu kuat nginum heula geus nginum kakarak jima jadi batal awalna ku nginum kemudian jima ta eta henteu kudu kafarat ai doraka mah tetep doraka wajib qada ngan teu wajib kafaratul uzma. Kayak Sayyidina Ali maupun gede syahwat lantaran yang mau gagah. Jadi begitu azan teh maghrib Allahu akbar nya nama lain minum jai Zam-Zam cekal pamajikan tangkarakeun ces jadi jangan gak buka adana ku eta tuh masalah urang ge pas adzan Allahu akbar nonggeng sia aduh Masya Allah jadi nggak bukaanana make eta masalah wajibu mal qadai al-imsakul syam bisasitati mawadia wajib disertai dengan qada kudu imsak dina genep tempatnya wajib qada nya wajib imsak teh
kos nu puasa bae padahal teu iji ala walu fi Ramadan ala fi ghairi ala muta'ammidi muta'adin bi fitri aya jelema di bulan Ramadan ngahaja-haja buka na eta aja doraka kadituna tetep bae wajib imsak nya wajib qada nya wajib imsak. Nomor kedua ala tarikin niati lailan bil fardi petingna teu niat lalawara nya ti peting teu niat beurangna wajib imsak nya wajib qada. Nomor katilu ala man dasahara dhanan baqa alail babana khilafu nyana sahur boga sangka peting kene ternyata horenganan geus pajar nyana hudang barang hudang neuleuh jam 3:30 kebeneran jak nyana jelema serpi jana dahar beres dahar nginum beres nginum ngarokok pas ngarokok serpi amat jak nyana tapi kadeuleur ada beurang ye kagetnya lagi barang di deuleuh jemna tetep 3:30 keneh bae ieu mah orenganan innalillahi jemna masyaallah ai sia paeh atuh teh dikubur iya orenganan jemna 3:30 bae nyana horeng dahar teh ba'da subuh teh eta kan nyana boga sangka peuting keneh ternyata beurang wajib imsak teu meunang dahar teu meunang nginum terus tetep wajib qada poe eta sing ade. Nomor kaopat alaman aftara dhanan li gurubi dhanan al gurub pabana khilaf itu ieu mah buka nyana es barang es sudah kasorean biasana kan puyeng teh udang sore mah lang geus peuting cek ngana ieu geus magrib kajian gugu barang neuleuh lalai halal liber baheula mah lalai kapan bisa pakai anggeran kuari mah teu lalai kuari mah lalai teu bisa pakai anggeran berit kuari mah geus teu sieun ka ucing baheula mah pan ngobrol di alam berit teh ngobrol jeung berit ngobrol teh jeung berit deui buaya ngobrol jeung singa ngarobrol di zaman baheula teh ngakuari ge ngobrol kan urang teu paham hanya wali-wali Allah nu dibere paham lah buaya ngobrol kapangi di sisi walungan jeung mau selamat pagi cek mau pagi cek biasa kok gimana kabarnya baik-baik saja cek tidak ada masalah bagaimana di leuweung juga enggak ada masalah cek atau ngarobrol biasa kuari geus sarua teh tapi cek buaya kula aya kesedihan zeti naon masalahna jelema zalim ka kula cek pelebah mana zalimna aing teu naon teh kumaha kula malah atuh geus kumaha Allah wali meureun teh buayana ngan kula mah teu ngeunaheun ngadengena emang kunaon salah setik cek ngana teh awas aya buaya salah setik aya buaya kitu onam kulan teu pati risi ieu nu paling risi mah masyaallah aya jelema menyebutkeun wah itu mah air mata buaya cek ngana teh teh kula nek biasa cek ngana disebut air mata buaya pugunya anu buaya eta ngobrol mau ge ya Allah berit ge ngobrol berit ngobrol kumaha ieu urang kuari mah amankeun bae imah ieu mah ulah ku urang ulah dicicingan heueuh atuh tu imah itu bae beurit teh keban dibere tugas ku Allah lamun nu tilok ngazakat tah cicing di dinya sia nu tilok sedekah tah cicing sia di dinya sok ku sia daharan naon bae nu aya pokona mah daharan ku sia tah tugas di Allah ieu lamun di mah urang loba beurit tah eta teh introspeksi bahwa buarting urang teh kurang sedekah bating urang tah baheula mah beurit teh kos kitu nah kulantaran loba beurit di imah nu boga imah miara ucing sebab antina beurit adalah uncing teh mantak asal gok bari aya ucing sieun
berit ini ucing teh pamatian berit ucing teh pamatian berit geus embungeun berit mun aya ucing tah zaman kuarima begitu berit neule ucing kecil ucingna teh macegan rombongan urang geus gede jagana teh jadi kuarima tibalik baheula mah ucing anu ngudag berit kuarima berit ngudag ucing sieun ucing embungeun ampun cek ucing teh zaman tibalik kayaknya Masya Allah jadi lamun urang cerita-ceritakeun tentang hewan penemuan-penemuan para wali-wali Allah hewan ieu kieu ngomongna hewan ieu kieu ngomongna hewan ieu kieu kuala ditugaskeun ki aya teh kabeh teh Masya Allah geus sempurna kabeh ya Allah datang ka urusan setan geus sarua dina bulan Ramadan teh supidatis syayatin dirantai setan teh dirantai ugligot abwabun nar lawang neraka dikunci brek geus ditutup dibuka putihat abwabul jannah lawang surga dibuka kabeh blak ku ari teh lawang surga dibuka lawang neraka dikunci setan dirantai ngeunaheun diasakan Masya Allah eta teh tadi saaki nyana teh munajat ka Gusti Allah ya Rabbi abdi hayang kapanggih jeung setan coba Gusti setan teh musuh Gusti tapi abdi can pernah neuleuh ka setan abdi benci ka setan sakumaha dikutukna setan ku Gusti tapi abdi can pernah neuleuh pangbuktikeun coba setan lantaran wali atuh diijabah ku Gusti Allah hei akik ngana lempang pengkolan aya tangkal kayu gede beringin moal salata ininya ya langsung nyana lempang bener aya kagetnya lagi ya si setan tak lain lantaran ieu bungkeleukna kasep setan teh kasep make jas biasa ya Allah make jas biasa kasep ih cek deret depan setan teh dina benak hatinya na jore setan teh dina benak hatinya na teh pikasieun tapi bekase ganteng setan ya Allah ya Rabbi pan aya setan make jas makan pohara ya Allah ya Rabbi kadang make BHS Assalamualaikum jak sakik tengah jawab kagetnya ada goreng teu kudu disalaman ya setan mana karena di istirahat cegana lah aja setan istirahat lain maka jeung istirahat segala emang gunaon gitu itu gunaon teu diganggu mana itu ente kunaon cek lain atuh pan atuh ke kumanya lamun teu diganggu mangke nya bisa ibadah teu kudu diganggu nya geus leuwih parah tibatan kula cek nya si akik ke seuri bae masyaallah geus tah geus kapanggih jeung setan banyak ngobrol deui kapanggih deui menang saminggu kapanggih deui setan Aisyah itu kunaon atuh teu ganggu itu tuh tadi ganggu kiai itu ganggu atuh Gus ya ainu kamari mah teu kudu diganggu lantaran parah teu kudu diganggu kita mah geus ngubrus ari ieu mah kiai ieu kula ngaganggu terus baik beurang jeung peuting hese nya nama karena Allah baik datang ka kula mun ngadeukeutannya panas manda kula geus saleh jasa geus lah mending istirahat bae ngomong ngaganggu istirahat ge kula keur mikiran bae bakal dipanggil ku bos ieu waduh ku komandan ge kumaha kula laporanana tah jadi setan aya nu teu ngaganggu lantaran geus dilepaskeun ku nyana lantaran teu kudu diganggu cek nyana aya anu nyana ge hese geus bedang saminggu deui aya warga datang ka nyana Waalaikum ka Kiai Akik Waalaikumsalam kula teh Kiai tadina kula muryangan bae ka hiji nomor kadua kula teh dagang amruk deui aju kula nazar lamun aing sehat
jeung aing dagang maju aing nazar dek sodako ke setan teu kira-kira teh nazar nya alhamdulillah kiai ti harita teh atuh kula aju awak sehat dagang atuh alhamdulillah na ieu nazar kula sah tah henteu saya mah boga masalah kos kitu cek kiai teh ai urusan sah jeung teu sah mah gampang teh mah jaya kitabna ieu ngan nu jelas mah nu jelas lamun teu dilaksanakeun sok aya mamalah sakitu doa urusan sah jeung teu sah mah gampang jajan nazar maca Kangjeng Nabi ge teu bisa ngarobah nazar mah nazar teu bisa ngarobah bahkan nazar mah dilakukeun ke jelema-jelema anu bakhil cak Kangjeng Nabi aya sedekah kudu nazar eta mah pelit tuh kos kitu ngaranna geus gampang teh mah urusanana ngan ieu mah sakieu doang lamun teu dilaksanakeun osok aya mamala maka laksanakeun tah kula deuk kalaksanakeun kudu ka saha ieu nazar sedekah ka setan nya sakira teh di makana lah aing munajat deui ka Allah munajat deui ka Allah nyana saya akik teh ya Allah ya Rabbi aya murid kula boga panazaran deuk sedekah ka setan senengkeun can pernah pan ieu pamprok jeung setan coba ieu kudu ka mana ieu sedekahna abdi hayang jelas ilham ti Gusti Allah kaditu deui ka handapeun tanggal kayu dinya panggihan setan. Bener kadinya aya di handapeun beringin nya keur istirahat. Bae setan. Kula ieu boga pertanyaan. Pertanyaan naon? Aya warga kula, murid kula nazar deuk sedekah ka setan. Nah, ieu ka saha ieu setan? Cek gana tuh ai ka kula mah teu kudu disedekahkan sebab kula mah rajana. Raja. Lamun deuk sedekah ka anak kula bae cek gini. Bener. Saha anak? Anak kula mah itu bae tuh nu di pasar sok ka pasar loba anak kula. Lamun nu sok ngurangan timbangan, ngurangan takaran teh eta anak kula. Hiji nomor kedua anak kula eta tah lamun anu di masjid datang pang pandeurina balik pangheulana eta anak kula loba tah anak setan bisa kadinya tah lamun nu datang pang pandeurina ka masjid balik pangheulana eta anak kula nomor katilu nu deket pondok pasantren tapi nyana tilok ngaji eta anak kula loba teman nu kitu. Di ditu di Lampung di dieu mah eueuh. Di dieu ngaraji kabeh. Mantap. Campur main gaples etik. Badadi di bulan Ramadan tapi nyana teu puasa eta anak kula. Tah eta bae geus baekeun ka dinya geus. Cep ngaleungit setan. Tah jadi di aku anak nyana di pasar anu ngurangan timbangan ngurangan takaran di aku anak setan jelema nu ka masjid pang pandeurina kaluar pangheulana eta ge di aku anak setan ai kebenaran ustad urang kos kitu eta ge ustad anak setan berarti anu deket pondok pasantren kemudian nyana tilok ngaji kadinya eta ge anak setan anu bulan Ramadan nyana teu puasa eta ge anak setan geus bengke di imah urang anak urang teu puasa goblok si anak setan sia anak dasari bae atuh bapak geus setan burung ajeuna mah anak dasari bapak geus seuri ajeuna mah dirangkul urang pas setan-setan bae cek Masya Allah ngaku jaga setan tadi ngaku ka anak-anakna etan tadi ya Allah ya Rabb. Tuh batur mah hayang nyaho ka setan lantarannya nama geus bisa misahkeun diri teh geus bisa dipisahkeun antara jasad roh
lantaran geus diatur ku nyana, geus diulik, geus dididik sehingga nyana nganyahokeun lebah-lebahna, geus jaho nyana teh bentuk-bentuk setan. Caritakeun ku si Akik setan teh nya ketika nyana ceramah aya tah anu nanya, Kiai ku nyaritakeun setan-setan bae cek nyana teh pamajikan setan saha? Nyawa tepat jawabna, sia dajakeun pamajikan emang aing nikahkeun gitu. Aing ngabesan teu diundang ku nyana nikahkeun teu jawa aing ka pamajikanana mah. Ngan aing ka anak namanya ho. Aing ka pamajikanna mah teu jawa sebab teu milu nikahkeun. Tapi aing ka anak namanya ho. Emang nyaho ti Kangjeng Nabi anak setan teh ngaranana Sidasimun, Sabirun, Tawimun. Teu penting Kangjeng Nabi tah anak-anak setan. Nontak baheula aya ka Abah ka dieu jelema nyandung ribut bae, geus ribut bae nu kolot jeung nu ngora ribut bae, datang deui ka Abah. Cek Abah teh aya nyokot cai saember bacakeun dasimun simbreukeun ka nu kolot ge cager ge, sebab eta nu nyieun bahaya teh si dasim. Jadi si dasim teh sok ngomongan bae ka nu kolot, ngomong kanu kolot, ngomong kanu ngora, ngomong kanu kolot, bacakan dasimun, sibreukeun kanu kolot. Lamun gerak paeh-paehnya namun hirup cager. Eta dasimun. Setan dasim eta. Geus bari mah lamun anu kolot dasim sia. Kahiji jelema anu di bulan Ramadan ngahaja-haja buka wajib qada wajib imsak. Nomor kadua teu niat ti pentingna beurangna wajib imsak tur wajib qada. Nomor katilu sahur ngahaja sahur boga sangka penting kana padahal geus beurang wajib qada wajib imsak. Nomor kaopat nyana buka nganggap geus maghrib padahal encan na eta ge wajib qada engke tur wajib imsak. Nomor kalima alaman banalau ya masalasi syabanahu min Ramadan, jelas-jelasan kamanehanana bahwa eta poe teh tanggal 30 bulan Sya'ban dianggap kunyana Sya'ban keneh padahal geus lebaran. Nah dianggap kunyana geus lebaran padahal eta Ramadan keneh. Nah eta teh wajib qada wajib imsak. Nomor kagenep halaman sabaqahu ma'ul balaghah min madmadah wasinsak. Jelema di bulan Ramadan wudu kemudian kekemukna kenceng teuing klak ka jero. Nah atau ka irung sudah kemudian ka jero na eta batal puasana wajib qada wajib imsak. Pabatalan puasa yabtuluson biridatin batal puasa ijikum murtad Zaid keur puasa murtad batal puasa. Na'udzubillah min zalik. Wahidin jeung haid sarwiti di bulan Ramadan puasa berbae haid batal puasa aya mani. Perintah puasa aya jol mani yatama al muqtadi wal mani kutimal mani. Wa nipasin jeung nipas ketika sarwiti puasa nipas batal puasa. Awiladatin manak batal puasana. Au jununin edan batal puasana. Zaid di bulan Ramadan puasa aiprak edan sanajan sakedeung batal puasa. Wa bi ijma'in jeung ayan batal puasa. Sakarin tadabihi mabok ngahaja-haja in ama jami'an nahar
batal puasana. Sing hade urang kudu ngajaga dalam rangka puasa mikihna nu rapih heula. Selanjutnya aliftar fi Ramadan arba'atun wa hiji aya nu wajib bukana seperti nu head sakumaha tadi nu dipas teu menang dipaksakeun puasa wajib buka. Sanajan beuki jasa puasa lamun datang head datang nipas tetap wajib buka. Nomor kedua jaizun minang buka. Musafir jeung marid jelema nu ngalancong dekat Singapura, ngalancong dekat Tasik, ngalancong dekat Bandung. Ieu mah buka bae mangga, ada puasa bae mangga. Kitu kabeh nu gering. Cek nu gering teh dirasa-rasa rada kuat ieu puasa mangga. Kembali ka dirina bae tah mah. Cek dirina kuat ieu puasa laksanakeun ahwal mangga sakadar meunang. Nomor katiluna wala teu wajib jeung teu jaiz nu edan mah kumaha nyana bae atuh wajib bukan teu menang bukan teu sebab teu kataklif mangga bae kumaha nyana bae. Nomor kaopatna anu diharamkeun bukana seperti jelema nu akhirkeun ngodoan Ramadan bari manehanana ingkan datadina ay prakrupak waktu eueuh di waktu haram bukana. Zaid tahun kamari teh boga kodoanin 5 poe eta wajib dikodoan di jero tahun eta diungka diengke bae Syawal lapit haji Muharram Safar mulut silih mulut Jumadil Rajab datang karwacan di kodoan. Aya waktu 5 poe deui teh ka bulan Ramadan eta geus seureut jasa waktu samporet nyana ngodoan di dinya haram puasa haram buka lantaran mun buka eueuh deui poe pas-pasan ta eta wajib nyana ngalaksanakeun qodo di samping wajib mun buka haram sebab eueuh deui jangan ngalengkah ka dituna Ramadan wajib eta haram nyana bukana. Tah kitulah caritaan tentang pembukaan anu wajib buka anu nang buka anu teu wajib teu wenang aya nu haram buka. Wa aqsamul iftar arbaatun ari bagian buka aya 4 hiji mayazamu fil qada wal fidyah. Nomor kahiji aya nu wajib qada nya wajib fidyah 2 hiji al iftar li khaufin ala ghairi buka lantaran ngarempanan batur nya wajib qada nya wajib fidyah. Ieu mah awewe di bulan Ramadan nyusuan nyana teh mun bari puasa ge bisa ngan biasana bari puasa susu kurang cai atawa hambar geus orok teu daekeun nyusu ceurik bae lah cak cisarwiti teh kuat mah kuat ngan deuk buka bae demi anak ku deudeuh-deudeuhna jeung nyaah-nyaah anak ka anak nyana di bulan Ramadan buka tak ieu bukana ngarempanan ka anak besi gering lah besi muriang lah tak eta engke nyana nya wajib qada nya wajib fidyah nya wajib qada nya wajib fidyah. Urang keur lempang aya jelema di luhur tangkal kalapa ka luhur henteu ka handap henteu naik tanggal kalapa ka luhur teu kuat ka handap besi ragag nyana teh ceurik di tengah-tengah tanggal kalapa eta kan eta ka luhur ja nyebrang itu teu kuat karena paruh asana morosot ya gula mah tulungan nah
iya urang dek nulungannya nage sarua sebab tangkal kalapana iya teh 40 meter. Wara ieu tangkal kalapa jadi nyana di 20 meter. Urang teh nulungannya na teh ieu keur puasa sarua bae. Nah, ieu urang buka puasa nulungannya na. Buka heula urang puasa lantaran ieu korban duanana ieu urang. Bari puasa teu kuat aing ka luhur. Ngan lamun diantepkeun nyana ragag, urang tulungan ka luhur. Ku urang dipapag urangna buka heula. Bukana urang nulungan batur, wajib qada, wajib fidyah. Oh. Nomor kahiji. Nomor kedua al-iftar ma taghiri qada'in ma imkani atayati Ramadan ahor buka disertai ngairkeun qada bari manehanana imkan sehingga datang ka Ramadan deui ta eta teh njana nya wajib qada nya wajib fidyah. Zaid tahun kamari boga kodoanin kemudian datang ke tahun ieu can kapuasaan datang ke Ramadan deui can puasa pan eta teh wajib qada nya engke sawal ka ditu nya wajib qada nya wajib fidyah. Qadana mah tetep bae lamun manehanana qadaanana 2 poe fidyahna mun kakaraksa tahun ieu hiji berarti saleter sapoe saleter 2 poe 2 leter. Datang ke tahun berikutnya terus tahun hareup encan ka qadaan keneh bae. Encan ka qadaan keneh bae berarti ka 2 tahun tetep bae qadana mah 2 poe bae ngan fidyahna berarti tambahan mun satahun jadi hiji-hiji lamun 2 tahun berarti 2. Ieu mah kasimpulanana pan baheula ieu mah urutkeun ngora di Jakarta teu puasa. Jadi kuari teh dihitung teh geus 15 tahun. Geus 15 tahun urut ka bajidor di Jakarta. Kuari sadar geus kolot. Jadi baheula boga qadaaneun 2 poe, lain 2 poe. Sabulan teu puasa. Sabulan teu puasa kuari jarakna geus 15 tahun. Berarti sabulan teh 30 poe. Sapoe na saleter. Kuari geus 15 poe 15 tahun berarti sapoe 15 liter kali 30 berapa kali 30 gegeraan kos ngitung hutang bae angel. Jadi berarti 450 kali 15 berapa 45 bener henteu sih yang hitung eta. Nah, ai qadana mah tetep bae 2 poe ngan beasna fidyahna. Kemudian gitu nomor kedua mayazamu fil qada dunal fidyah. Eta masalah eta tadi ta loba datang ka kula simba. Anu nyana nyusuan karena anak. Pak Kiai saya mau bayar fidyah sama Pak Kiai. Fidyah apa? Saya nggak puasa katanya bulan Ramadan. Oh iya fidyah. Berapa hari? Sebulan. Jadi berapa liter? 30. Kodonya udah emang wajib kodo Pak Kiai. Wah iya udah. Iya. Katanya fidyah doang. Tak eta jadi nyana meureun ngadenge fidyah doang. Ai kodona henteu. Itu sering atau masih mbak-mbak sering. Jadi si mbak-mbak mapan kurang ngaji. Ai urang Cilongok, mah nya fidyah henteu nya kodo henteu. Leuwih parah tuh. Jadi nya wajib fidyah, nya wajib qada, nya wajib fidyah. Nomor kedua mayazamu fil qada dunal fidyah wajib qada teu kudu fidyah. Ieu mah okos mugma alaih. Mugma alaih teh jelema ayan wajib qada teu kudu iya. Wa tsalitsu mayazamu fil fidyah dunal qada wajib fidyah teu kudu qada. Saha ieu? Syekhun kabir aki-aki. Aki-aki umur geus 80 tahun 90 tahun anu nya nama diajakan ngobrol ku urang ai sia saha ku anakna
iya aki-aki kos kieu. Aduh, kayak ngobrol deh, orang geus ngobrol tadi taju, orang keluar. Aya baru 10 menit, kadinya deui salaman deui jeung nyana ngobrol deui sia-sia cek ya teh. Wah, ya aki-aki brengsek deh kos. Tah ieu kos kieu wajib fidyah teu wajib qada. Geus harapan di mana kos kieu, Mas? Geus harapan ieu mah. Ka pamajikan ge kitu ke Noel nyana. Tunang karak biasa pamajikanna ge. Menang 10 menit Noel deui. Cek pamajikan, "Heuy, kakara ge cikeneh." Ilah. Kamari tamah. Jadi lo pohon jasa, Masya Allah, Masya Allah. Nah, iya wajib fidyah, wajib qada. Fidyah lagi poe eta bae, asal maghrib bikeun, poe isuk bawa waka. Ke isuk maghrib bikeun, terus bae unggal poe, sapoe saleter, sapoe saleter. Kubaca na kiai lamun disabulaneun bae riba ulah. Lamun endek atuh teu nanaon ngan besi rugi. Maksudna besi rugi kumaha? Besi nyana menang 10 poe paeh. Kan rugi 20 liter teh ka ditu. Ayo besi carita ieu mah cari sodakokeun we sekaligus atuh masalah. Nya jadi urang mah teh emang barahan ieu. Sebenarnya di Indonesia mah sangat luar biasa ese nyaritakeun bangsa Indonesia mah. Artina bener-bener tawadu, bener-bener itu laleuleus hate. Di urang mah lain lalagaan, urang lamun dulu di Timur Tengah, deredegna jeung segala rupan. Di urang mah salah dihampura bae, pejabat salah dihampura bae, dulur salah dihampura bae, gede hampura. Mantak pohara orang luar negeri, orang Timur Tengah, orang Amerika, Eropa dulu Indonesia gak kageteun sebab kunaon sih tilok mararah orang Indonesia. Masya Allah. Laleuleus nararmah di Mekah paling diakui, di Mekah paling diakui ke orang Arab, paling sopan orang Indonesia, elehan orang Indonesia. Geus pokona moal aya bae, moal aya di dunia kos orang Indonesia. Beneran ini malah lain lalagaan. Orang luar negeri mah tuh menang salah seeutik. Sukat sikut bae. Di urang ge aya hiji dua, mesti dianggap lah nu gitu ya. Nah, istimewa mantap. Urang lamun nyaritakeun sejarah ilmu tetap Timur Tengah, tetap Mekah. Ilmu mah ti ditu awalna, tapi pemakaian ka dieuna lobaan urang Indonesia. Geus tertulis di sejarah lain lalagaan. Anu pertama neangan ilmu thariqah orang Indonesia datang ke Baghdad di zaman Tuan Syekh kembangkeun di urang kuari teh loba jasa nu berthariqah teh di Indonesia duniana nu panglobana di Indonesia berthariqah. Bari Habib Lutfi teh Habib Lutfi eta teh diangkat sebagai ketua thariqah sadunia. Keur ieu mah nya ketua thariqah sa-Indonesia ku di sadunia. Lain lalagaan mereka, Masya Allah kering diangkat thariqah sadunia kan Gus Dur kaburu jadi presiden ketua thariqah se-Indonesia. Ketua thariqah teh pan lain lalagaan, kudunya sejarah, kudunya berbagai thariqah nu aya di dunia. Mantap urang mau nyaritakeun Gus Dur urang, Gus Dur ieu mun nyana carita tentang thariqah, carita tentang silsilah nyahoan jasa. Wari Habib Lutfi nyaritakeun thariqah naon bae nyaho, naon bae silsilah nyaho bae. Masya Allah, tetek hese jasa orang naon gitu manggihan jelema kos gitu. Lamun nyaritakeun ulan bin anu nyahoan nya. Urang mah ka diri urang teh nyaho bin. Urang mah diri urang ge si anak saha? Anak Abah. Abah sia sangaranna? Sanya. Ka Abah bae geus nyaho ngaran ka Abah. Lah gua aja keur ditinggalkeun keur leutik keneh sakjana teh. Itu nyaho ka Abah. Bapak kolot tuh kumaha bapak kolot. Mesti nyaho ka Abah sorangan teu nyaho, ka bapak kolot teu nyaho. Nah ieu di urang, tapi eta teh ahli thariqah mah tok nyaho. Kitu keneh thariqah. Di dunia teh nu mantap urang lamun nyaritakeun tentang fikih pasini terus bae di mana bae bakal pasini.
Fikih mah terus bae pasti ini ketika orang asup ke thariqah kemudian ma'rifat moal anu pasti ini. Asal geus menemukan usul ilallah ma'rifatullah wa rasul. Moal anu pasti ini sebab eta kene jalan-jalan anu berbeda. Qadiriyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Satoriyah, Utsmaniyah, Tijaniyah, kemudian berbagai-bagai gitu. Thariqah. Pokokna mah buah asal geus usul eta kene. Hanya beda jalan doang. Ai pikir mah terus bae. Oh, cak ieu dalil laki deui moal repeh-repehna. Terus bae datang ke kiamat pikir mah pertentangan bae. Yang pegede-gede hulu bae. Terus bae atuh bae urang ka jero tenang geus moal memperdulikeun kos kitu lantaran geus manggihan kanikmatan jeung kaindahan hanya nyana anu dibere ku Allah nu ngarasakeun kok nu mantak zahirna engkena sabodohan sabodo geus loba sabodo ka ditu sebab batinna geus dibere ku Gusti Allah kaindahan jeung kangeunahan masyaallah kumaha eta bisa nyana kos kitu kumaha cak Kangjeng Nabi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun lamun tadi menyaritakeun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam hukum puasa turun ayat eta teh tahun kadua hijrah sabada Kangjeng Nabi hijrah ti Makkah ka Madinah tahun kahiji macan aya puasa tahun kedua turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam jadi diinstruksikan puasa tahun kedua sementara Kangjeng Nabi di Madinah 10 tahun Kangjeng Nabi 10 tahun cokot tahun teu puasa 9 tahun jadi Kangjeng Nabi puasa 9 tahun puluhan nawakis kabeh 29 hanya 1 nu 30 poe Kanjeng Nabi puasa teh 29 hanya sekali nu 30 poe pikih caritaan anak ketika turun ayat wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun puasa aranjeun kabeh leuwih bagus ka aranjeun ge lamun nyaho berarti kan berbicara hikmah lamun tadi berbicara hukum kaparduan anak lamun carita kaparduan berarti hukum tidinya aya syarat jeung aya rukunna nah diijmakeunlah ku ulama ditinjau tina ayat kemudian ucapan Kangjeng Nabi jadilah sebuah ketentuan hukum ialah fikih wajiblah puasa syarat sekian rukunna sekian pembatalanana sekian ialah hukum tina hiji ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat hese urang mah lantaran urang mah teu nyaho asal usulna asbab wurudna teu nyaho asbab nuzulna teu nyaho kemudian jadikeun syarat jeung rukunna go hese lain lalagan kudu dibongkar melalui usul fikih. Nah tarima asak bae geus urang mah ijma ulama mantak lamun Muhammadiyah teu makekeun ka ulama boloon bohong deui nyana dek dang tibana atuh jama maca Quran ge hese maca hadis ge atuh hese nyana ge sabenerna mah hate leutik mah percaya ieu ngan embung ngomongkeun gengsi ka NU sakitu doang gas antepkeun atuh nyana-nyana aja sarua puasana maka Allah urang-urangan urang menggeunaheun geus aya anu mangrangkumkeun imam kitu Syafi'i ambu make Syafi'i lah hayang make Hambali bae sebab urang boga tatangga Haji Hambali atuh mangga sing hade bebesi salah ke Hambali eta deui atek mana Hanafi bae gae dek make Maliki mah eta mah pokona mah mazhab anu opat mah mudawan silakeun tamang geus baik dek make nu mana-mana ge acan urang mah dek pindah-pindah bae kumaha pindah-pindah teh poe ieu puasa teh dek make Syafi'i isuk make Hambali engke poe kaopat make Maliki poe kalima mah poe pake katilu make Maliki kaopat make Hanafi balik deui ka Syafi'i atuh bae becus mah
Aduh apa eta Said Maliki Mekah nu mantap disebut Said Maliki eta teh nyana teh mazhab Maliki nu dipake ku nyana nama lain Maliki bae nyana kadang-kadang satahun make Syafi'i kadang-kadang satahun make Hambali kadang-kadang make kitu Hanafi kadang make kanak Maliki eta teh kumaherna dina mazhab maher dina mazhab urang hebat urang mah teguh dina Syafi'i bae wajan kuku mah Syafi'i bae urang geus kapepet-pepet ka karak urang neangan hebat sebenarnya ieu nu paling hebat bah nu koski nu paling hebat mantak diakui dunia ge urang Mesir anu manehanana hebat jasa ilmuna ka urang Indonesia mah tak angkat topi ka urang Indonesia mah sebab terus bae Syafi'i pajar pinter horeng nyahonangan eta nah nyahonangan ya Allah ya Rabbi